Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aydan, tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin kiram, para masyayikh, para guru, kiai ajengan, imam-imam masjid, mahadir dina ieu haflah anu kesingkung dihormat. Mugia para kiai, para ajengan, para ustad diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat rohani kalih jasmanina, cager beuteung waras badana, jauh balai seueur milik rizkina, ditambih-tambih barokah ilmuna, ditambih-tambih manfaat ilmuna. Amin ya rabbal. Wabil khusus Bapak Kepala Dusun Marga Mulia, parantos ngarojo ngadukung karena ia acara pemaksadan Sohibul Bait, para instansi pemerintahan dusun anu sanesna, Bapak RW, Bapak RT, oge pertahanan sipil, ibu-ibu kader nu hadir dina ieu haflah sami nu kusing miliki hormat. Wabil khusus deui anu gaduh maksad ukesna Bapak Sarin kali Mihirun, oge calon panganten pamegat ujang ajat. Di mana ayeuna ujang ajatna? Aya ujang ajat ke dieu jang keluar dicanukul di payun ieu ek mapatahan calon panganten pan ieu teh. Calon panganten apa? Ko ujang ajat ke dieu ka payun dicalik cegat angwawan tadi payun. Aya eueuh. Aya. Ujang ajat ke dieu ka payun. Nukusin kuring dipihormat ibu bapak sepuh anon sadayana, para pemuda, para pemudi anu sami hadir, sami nu dipihormat. Wabil khusus deui kanu didaramel dina pamaksadan Sohibul Hajat di dieu, sami anu kusing dipihormat. Mugia riungan urang sadaya dina ieu wengi sejangan hirup-hirup agama Allah, sejangan nyebarkeun syiar agama Allah ku cara pangaosan. Mugia orang sadaya dijuluhan ku rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal.
penting ieu ngarupikeun penting rahmat kana urang sadaya kanya Allah nutup kinten tiasa kurang dibaca dibayangkeun disyukuri kurang sadaya. Allah sangat kuninga, Allah sangat nyaah Rahman Rahimna. Alasan hajatna Bapak di dieu Bapak Sarim sakula wargi Allah ngerasakeun cuaca anu kalintang saena halodo alhamdulillah. Lamun hegi hajat dinu jolok ieu bari diberengit cerek hujan. Subhanallah bari sapertos kumaha ieu hadir sakieu ge alhamdulillah nu datang mah aya. Lamun hujan juga moal aya juga ieu. Tapi dakanya Allah da jauh di lembur, jauh di jalan raya, Allah ngerasakeun halodo. Patut disyukuri ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil enjing urang lungakeun jang ajak baris mungkas mangsa lagas nete taraje nincak hambalan dina lautan rumah tangga ngalaksanakeun sunnah Rasul urang dungakeun mugia dikawit pemberangkatan ti ieu tempat dugi ka tempat nu dituju dugi kalaksanakeun ijab qabul tikah anjeunna aya dina kasalamatan ti Allah Subhanahu wa taala aya dina kalancaran kalayan mugia rumah tanggina sing tiasa ngadayung rumah tanggi bahagia sakinah mawadah kalayan warahmah amin ya rabbal. Jamaah sami hadir rahimakumullah. Tugas salaku calon pameget calon suami buktos najang ajat. Tugas salaku urang suami nu ayeuna nuju ngeureuyeuh ngalami dina rumah tanggi nu kaunggel dina surah An-Nisa ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sadaqallahul azim. Lamun teu disundakeun mangga ican panganten da bisa can terang tah. Can panganten. Nuhun jang. Sok. Cuang ngaos sasarengan. Duh, kuring ge baheula jadi panganten teh. Ngadeg-deg euy. Ya hanya kate ti bareto. Ya kate ti bareto. Alhamdulillah. Jamaah sadaya nu sami hadir tugas salaku pameget muka unggul dina surah An-Nisa ayat 18 wa ashiruhunna jeung aranjeun lalaki kudu bisa ngabarengan hunna kanu jadi awewe alias pamajikan ngabarengan teh bil ma'rufi ku kahadean. Tugas salaku lalaki rek rumah tangga teh jang ajat kudu mampu muasyarah bil ma'ruf. Naon cenah? Muasyarah bil tercatat dina buku nikah lembaran pertama. Aya kana buku nikah. Abdi tadi ge bisi ragu-ragu ditinggal buku nikah nu kuring. Da aya kene da teh mah teu bisa digadekeun ka bangi begitu mah. Buku nikah begitu mah rugi diingkeun bae da teu dipake ieu. Itu dina buku nikah lembaran pertama aya ayat Allah nu tercatat di dinya surah An-Nisa ayat 18 pertengahan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf aranjeun lalaki kudu bisa muasyarah bil ma'ruf ngarejengan istri teh ku jalan hade. Para ulama ngajelaskeun eusi muasyarah bil ma'ruf teh sababaraha poin. Atuh kabahas kabeh nuhun teu kabahas kabeh geunah jeung sukan deui. Uyan deui kewajiban seorang lalaki, seorang suami di mana prak rumah tangga yang ajat hidup kudu bisa ngabarengan istri teh bil ma'ruf kalayan hade.
Esi ma'ruf, esi muasyarah bil ma'ruf, penjelasan sababaraha ulama seueur poinna diantawis ma'ruf anu kahiji nyaeta suami kudu bisa ngayomi nu jadi istri. Tah kitu jeung ada. Ya hiji cekel ku hidup emutan ku mana hidup nurek ngadayung rumah tangga nu bakal jadi suami agung tanggung jawabna hidup kudu bisa ngayomi nu jadi istri. Ke geuning kudu bisa ngayomi istri jang ajat punten ieu awewe maloba kahayang. Leres gitu. Awewe maloba kahayang. Tah contoh kieu ya. Jung urang teh lalaki teh nganter pamajikan ka pasar dan daripada kudu ngikintil deket bujurna kajenting nungguan dina motor. Nu sababna ujib loba nawar. Jadi tadi kaos laki, ya sabar sendal hargana 50.000, hade 45.000, harga sok bae beres teh. Lalaki masa kitu nawarna eta awe beli sendal capit nu hargana 20.000 dan awan teh bawa 10.000 heulaan. 10.000 heulaan mau awis teuing tos atuh 10.000. Udah jauh kene cenah 10.000 mah da teu hade kalah ngaleos heula kanu sejen. Nah sudah murah nu merekna sarua kitu. Kulantaran teu meunang-meunang udah jauh teuing nawarna. Pan balik deui ka dinya. Era-era oge atuh lila waktu teh meuli sendal hiji ge Gusti. Lila. Eta kahayangna keun hidup sing bisa ngayomi keun bae data uang poe diantar ka pasar ieu ngan bisi cangkel mending can pulna motor itu bari udur leuheung we atuh ninggal tinggal pasar teh can meunang cenah barangna lain can meunang lila nawar nepi ka kangkung 2003 ditawar keneh wae nah ari bati kangkung sabaraha deui da moal aya bati kangkung 2.000 meureun moal tira 2 beungkeut 2.000 teh eta ditawar dipasikeun cenah 1.500 tilu. Allahu Akbar atuh geus puguh kangkung 2.000 tilu mah geus we lah tah mere 500 1.500 lumayan kitu kanu dagang teh karunya. Leuheung keneh eta orok dagang cowek. Jadi ditawarkeun deui eta cowek kira. Anu meuli cowek teh teu niti satahun sakali. Eta dagang cowek bari di hareup aya meureun tilu di tukang aya tilu nggak cerita tanggung eta beli cowek hiji sabar caposa ieu 17.000 Gusti eta nawarna lila nah aya meuli cowek hiji deui ngatuh ceuk karunya ada eta dagang cowek teh bukeun para Bandung 5 meureun kitu lagi ditawar sabari 17.000 heuh sah 20.000 mere 3.000 aya nu kitu aya lah moal aya juga teu urang nu puguh mah hayang mun ngajual hayang mah eta mah watak kurang leres gitu kuyan deui jang ajat hidup kudu bisa ngayomi nu jadi istri satos rumah tanggi teh bahkan nu pangheulana ku jang ajat kudu kabaca watak nu jadi istri bisa ngengklokan lah mun ceuk kolot malalaki mah kudu leuleus jejer landung Aisyah ulah sahaw kadua gaplok tak ulah eta teh bisi aya kakeheul ka pamajikan teu bisa nyumponan kewajiban ka urang hak urang salaki suami urang salaku lalaki kudu gede urang jadi eusi muasyarah bil ma'ruf teh poin kahiji lalaki sing bisa ngayomi nu jadi istri ari ngayomi teh ceuk urang mah jadi nyumponan kahayangna samampu urang leuleus jejer landung liat tali tah kitu ya insya Allah. Duh, kita angkuri kita. Oh, ika pani mah keur babawa we heulaanan. Cicing heula keur ngalam awewe tah. Yang kayak tenang lah atuh lah tidak maunya di bahasa bola. Beda ieu mah bab lalaki nu ti dieu heulaanan gitu teh. Lamun jang ajatna awewe mah ning ajat mau ngomong gitu ieu. Kuantara iman nu dibahas lagi papatahan lalaki tak eta heula cenah engke aya kene waktu can bahas bab awewe nah heula gitu deui tah gitu cenah repotkeun geus atuh hiji jang ajat sing bisa ngayomi awewe insya
Allah. Dina rumah tangga teh jang ajat hayang bisa ngayomi dina rumah tangga kalau jadi pamajikan mah tong petot tong elat tong telat dina badami alias musa wa bada jeung saha teh jeung pamajikan bisi salaki boga kahayang supaya ngeunaheun pikiran nu jadi awewe nu jadi pamajikan jang ajat ulah merek kedau tah wayahna geus boga pamajikan mah kudu badam kudu musawar jeung saha teh ngobrol ka si Sarneng teh ngaranna teh asana teh Siti Jat Sitinya Susanti ta Yanti oh Sitinya kan bisi mana poho deui tah gitu Siti Neng teh boga kahayang ieu teh hayang naon atuh lah teu pirang teh hayang meuli ieu meuli sapatu paragi sapatu kerenci nih paragi ari ngarit nah jeung naon akang sapatu kerenci kapan akang teh boga rencana naik minggu domba ieu teh peda aya beja ti urang raja desa beh ditu cenah ari minggu domba mah kudu boga sapatu kerenci domba nu kumaha nu diinguna nya domba hirup dan rumah peh mama hade diingu peda beja ti batut aya beja ti urang raja desa ngingu domba mah hade dijual hiji-hiji tah hade dijual sapotong boga hiji jual ieu boga canggih atuh mimiti urang modalan kan urang teh boga mas kawin ye boga mas kawin nya lah di mah ku atuh heulanan ladang kado pan gede alhamdulillah ya ladang kado can beulikeun kana domba kun akang ek ngarit pokona mah itu tah hade kitu neng mun kitu akang eta usaha minggu domba kitu kira-kira ikang lain mah kieu we heulanan can istihorohan heula nuhun katampi badamian akangan insyaallah ku abdi di istihorohan ku neng heula nya sok atuh istihorohan ku neng penting ka hiji eta si Sarneng teu daekeun peureum ngawirid sapeupeting istihorohan aus jeung henteu minggu domba dabongan salaki teh boga kahayang ngingu naon domba baru eta si Sarneng isu-isu barang teh ngobrol ka si aana kajang ajat abdi ngimpen akang teh didudukui laken di baju hidung ngajingjing arit akang teh kaimpina teh di sapatu kelenci bodas mun aya cucukan teh geuning eta kandang embede kandang domba teh mani ngajadal panjang aya mun 40 ruangan mah meur akang maslahat eta teh di domba teh geus isuk manam cuang karanca cuang meuli naon domba ieu ketang dirancang langka urang teh pancena boga dulu urang kuta buktusna Kang Ajo cenah tak gitu can ngadeung kakolot heulanan poe meulina poe naon-naon alusna sok ulah sagawaya ada urang mah boga kolot tanyakeun heuh kitu katulah isuk can kakuta can nanyakeun bae di mana aya domba nu alus domba Garut jauh teuing can domba rancaheun beukeun gitu geus isuk poe Jumaah meuli ceuk kolot teh ti kuta teh meuli alhamdulillah ladang badami untung jeung rugi moal nyalahkeun salah saurang leres gitu ternyata saatos meuli domba teh eta domba kakara dibeli geus nguyung nu hiji teu daekeun barang hakan nu daekeun heula eta nu hiji teu daekeun barang hakan anu hiji mah ngahuleung bae teu ngomong acan ditanya teh Pak kado mah teh nah di si atuh ngahuleung hayang naon deui kitu teu nembal kalah Wadah aing teu ngarti sing ngagerem kitu mah gitu badame jeung Sarneng ya ieu kakara ge 2 poe geuning domba teh teu daekeun barang hakan meureun akang ku dipencit meureun akang we atuh ulah mencit urang domba pencitnya domba atau geus pugu geuring mah aya teu bae dijual macang pencit bae dagingna can sodakohkeun ka jaman nu hayangeun nu teu hayangeun mah tong ting dibere untung jeung rugi ladang kasab ladang usaha lamun ladang badami ladang ngayomi kahayang nu jadi istri ladang sepakat tuaan moal silih salah insya
tapi lamun hirup na mereka dawang jang ajak kumacet kurang maka angket teh di mana domba apa teh tudele cek aing ge gitu mau langsung gede jasa awe teh kabeneran meureun domba bari nu gering gitu. Uy handai jang ajak salaku suami kudu bisa ngayomi nu jadi cara ngayomi naon bae pamaksudan naon bae rencana naon bae kahayang ulah leupas tina badam alias musawar. Maka Rasul nyaurkeun dina hadisna mahoba manistahoro wala nadama limanistasharo. Moal rugi jalma istihoro moal nalangsa jalma musyawarah insya Allah. Aya nu nanyakeun ka sim kuring geus kunci magrib nanyakeun lagi kieu pokna teh mun teu salah bahasana kieu cenah Kang urang teh boga budak cenah euy awewe lalaki awewe ngan aya nu datang duaan lalaki nusa urang cenah na mobil nyawa mun nginjem-jem henteu nama da iman tatalek era cenah kitu nusa urang mah dina motor ieu bingung kuring ka mana milih dasar oge kasep da lalaki karasep duana oge ngan bingung ieu milih ai ceuk kuring teh lah atuh ceuk istihorohan bae ku ceuk lain mah teu bisa sok tara ngimpi naon teh disebutna teh ceuk teh ceuk da istri mah teu kudu ngimpi atuh kumaha sok salat heula 2 rakaat peuting memeh sare usolli sunnatal istikharah rakaataini Allahu akbar maca naon maca bacaan sok dipakena salat Allahu akbar kabiro nepi ka rapi Fatihah nepi ka rapi surat nepi ka rapi mun bisa suratna alam nasroh laka sodrok wawadona alabi tajeuh satuleun nepi ka krok-krok ka ditu itu tah lamun kadua mun bisa macana alam taro kai papala buka bi ashabil fil jeung satuluina ka ditu itu mun bisa eta mun teu bisa lageus nu bisa kulhu jeung kuliah jeung kulhu ai mah kuliah masuk pabeuli teu kapanggih wala antum wala anak geus aku kulhu we kabeh nu enteng daripada riweuh teu kapanggih wala lakum dinukum waliyadin pabeuli teu wala antum wala anak wala antum wala anak cenah keke ieu gini ira halakum dinukum geus tong eta riweuh tong eta geus kulhu we kabeh eta cenah ari geus rapi maca naon sok ngadung urang bisa Gusti tuduhkeun hate abdi kadua jalma nu eta mana nu langkung maslahat kanggo putra abdi Neng Julaiha upama karena si Julaiha upama eta penting teu ngimpi ieu teh ka urang mah cenah tara ngimpi tapi hate dibere logoyong ka seseorang tan eta jadi istikharah mah teu kudu ngimpi ngan hate walau bakal dilogoyongkeun dicondongkeun ka salah saurang ladang petunjuk ti Gusti Allah eta eusi istikharah jadi kate ulah boga tanggapan istikharah kudu ngimpi bae aya budak lalaki nu datang ka kuring eta mah istikharah pi pamajikaneunana baru ai peuting teh cenah Kang utah urang sok cenah Kang abdi teh istikharah petunjuk akang cenah ti dieu eta baru abdi janari ngimpi ngalahun ngimpi dilahun capi pemajikan nanti atuh abdi teh baraseuh gitu oke catatan eta we tuluykeun aya geus baraseuh mah kudu badam eta terang ngayomi nanti kitu sok ece badami jeung salaki sokeun nya boga kahayang teh kudu badami kitu pan kadang-kadang kumaha keur rusun tiris boga geus pabetot-betot saurang hayang saurang keueuh embung sok badami heula kumaha we carana badami mah kitu gitu cok salakina teh da cenah pan sunat malam Jumaah gitu aja komen tiris usum hujang kieu teh kira-kira isu teh beurang upama ya begitu cek RW teh gitu tah aing RW mana we kan pindah 2 RW lagi lah itu dah badami eta teh tami teu riweuh penting sing kalah sawareh beurang kalah sawareh atuh mane subuh sugan
Huk atuh aing erek ceuleuh mah ngame subuh asal pangaheurkeun jihaneut. Naon hese lah. Pangaheurkeun cai haneut sing panas leog sugana ngoplok atuh. Geus ladang badami mah yakin moal matak pasea. Tapi lamun teu badami riweuh eta. Boro-boro nu kitu aki-aki jeung nini geus kolot padahal mah teu badami riweuh keneh wae. Isuk-isuk aya nu ngeder daging nu ngeder lauk. Ceuk anu ngeder ga cenah lauk so sini teh bari dongko di imahna teh mukakeun panto lauk nyaon jeung ngaeda Pak ai cek nu dagang teh nilem nini aya nilem aya kancra aya jair itu cek deui teh atuh meuli hiji aya nu sakilo hiji aya cenah ni naon jair geus eta we sok eta ceuk akina teh nini meuli naon eta meuli naon lauk jair itu cenah dipais ki ulah dipais goreng aing mah teu beuki pais nama sel ceuk akina goreng ceuk ninina ceuk akina ceuk ninina erek eta repe hirup pasea ku lauk hiji eta teh cik atuh badamikeun aya riweuh ge sok teug-teug duakeun potong lauk teh huluna nu pantes digoreng goreng tak buntutna pais boh balikeun huluna dipais tak kahandapna digoreng engke teh mangsa dahar teh ngariung kapan kabege ceuk nini teh cik aing ngasaan gorengna gitu ceuk aki mana paisna hayang ngasaan nini pais nini pais lauk jurig lain pais nini kapan aman nu hayang gorengna kasumpona nu hayang paisna oge antukna nuduhan kala silihasaan itu hebatna ladang musyawarah jadi ngayomi dina rumah tangga teh penting kacida ngeusian muasyarah bil ma'ruf lain hirup merekadeueung ulah kena-kena uing lalaki ulah kena-kena duit tak meunang urang tanaga urang kesang urang beunang nage kumaha ceuk awon eta teh awon mending kene badami laras gitu badami hiji eta si muasyarah bil ma'ruf teh sing bisa ngayomi nu jadi istri nu kadua yang ajat ngabarengan nu jadi istri nyaeta ku cara istiqomah naon cenah nah awas ya istiqomah ari istiqomah teh boga pancuh boga pamadegan jadi teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan contoh kieu jang ajat kamari nuju lalagasan nuju bujangan nuju ngorak mah jang ajat teh geuning loba balad loba batur nu pahing pamuda keneh lempang penting bareng jeung babaturan rek arulin maksudna rek neangan picaloneun tapi alhamdulillah jang ajat mah geus dibere jodoh ka urang pataka eta teh kageun jodoh jang ajat waktu 4 bulan jero beuteung ibu hidup jodoh pati bagja geus aya titis tulis kula canggeum tiloh mampuna tarimakeun alhamdulillah nah awas ieu jang ajat hidup saatos keprak rumah tangga sing istiqomah dina rumah tangga berarti hidup kudu bisa mungkas mangsa lagas nunda mangsa lelengohan dah hidup mah geus boga pasangan maksudna pasangan geus tunda mangsa lagas jeung si Opik aya si Opik aya eta jeung si Sandy bala eta teh balad ulin lain geus rumah tangga mah kudu aya garis pemisah eta jang Opik punten bisi aya keun bae ami ka papatahan wayahna jang ajat mah geus bogeun pamajikan ulah asrok nganjang ka jang ajat lila-lila teuing maning ngobos lila eta jeung jang ajat ceuk si ajat ari diusir da babaturan keur ngora teu diusir aing mah cangkeul pamajikan geus ngadang huak ti tadi wayahna wae sing ideng tan ngora keneh eta kitu
Gitu jangan aja teh dihidup bisa ngabatasi geus rumah tangga mah kudu istiqomah di rumah tangga. Ulah umur kalinduan ulah gedang. Jadi beda masa rumasa keur bubujangan jeung masa geus rumah tangga beda. Mun ulin aya batasna. Rek incah ka mana wae teu waleh bebeja ka pamajikan. Daras gitu. Aya nu nganjang eta nu rek ngado. Kajang aja anu ti pandeuring meureun ka karadakang ti panyabaan kitu. Hol ka imah teh aya pamajikanna wungkul cenah aya aana. Teuing da teu bebeja ti suga canda tang ieu baru musuh. Atuh geger pamajikannya salaki aing ka mana ditatanyakeun ka tetangga sugan aya ulin eueuh cenah. Gus ditanyakeun teu kapanggih. Mun bebeja maneh bisi aya tamu tong geger akang rek nguseup. Nguseup ka mana atuh neng ilu ulah aing sok rujit jeung sia mah. Sok ngajak balik teu betah lila. Allahu Akbar tak kitu jang. Jadi istiqomah dina rumah tangga ngarupikeun cara jembatan wa ashiruhunna bil ma'ruf nyaeta ngarejengan istri secara sae ku jalan anu hade insya